أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنن الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا yeuh areling sahabai jalma nu ngaraku ariman la tubtilu ulah rek ngabatalkeun aranjeun shadaqatikum kana shadaqah aranjeun ae ujuro tegesna kana pirang-pirang ganjaran eta shadaqah bil manni dibatalkeun teh ku nyebut-nyebut wal adza jeung ku nyeri ibtolan kalawan ngabatalkeun anu sanyana kallazi sapertikeun anu ai ka ibtali nafaqatil ladzi tegasna sapertikeun ngabatalkeun ngan nafkah ngabatalkeun ganjaran nafkah na jalma yungfiku anu nganafkahkeun itu ladzi malahu kana hartana itu ladzi ria'an nasi karena riya yang katingali ku manusia ai muraian tegesna neangan katingali lahum ku itu nas wala yu'minu jeung lain karena iman iman eta siladi tabillahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir wahwa jeung ari itu ladzi eta al munafiqu jalma munafik pamasaluhu mangka ari gambaranana itu infaq anu riya eta kamasali sofwanin sapertikeun batu anu lemes hajarin amlasa teges nama batu anu lemes alaihi anu eta tetep di luhureun hajar teh turabun ari taneuh fa asobahu mangka ngeunaan kana eta batu naon kana eta turab naon wabilun hujan badag matorun syadidun tegesna hujan anu gede patarokahu mangka ninggalkeun ieu wabil hu kana itu turab soldan kana batu anu lemes teh solban amlasa tegasna batu anu lemes anu lucir la syai'a teu aya naon-naon eta tetep alaihi luhureun itu hajar atau sofwan la yaqdiruna teu kawasa itu jalma-jalma istinapun ari ieu teh istinap libayani masalil munafiki pikeun ngajelaskeun perumpamaan jalma munafik
al munfiki anu nganafkahkeun ria'an nasi karena riya ku manusia. Wa jam'un domiri jeung ari jamakna domir eta bi'tibari makna ladzi ngijir kana makna lafaz Allah. Ala syai'in teu mampu kana naon-naon oge mimma tina perkara kasabu anu ngarusahakeun itu jalma-jalma. Amilu tegasna nu geus beramal itu jalma-jalma. Aila yajiduna tegasna teu maranggihan itu jalma lahu kana amal teh sawaban kana ganjaran fil akhirati di akhirat. Kama la yujadu sapertikeun teu kapendak ala sofani kana luhureun batu anu lesang teh naon syai'un naon-naon minaturabi tina taneuh alladzi anu kana bukti alaihi tetep luhureun itu turab liidhabil matori karena ngaleungitkeunana hujan lahu kana eta turab. Wallahu jeung ari Allah eta la yahdi teu nuduhkeun Allah teu maparin hidayah Allah al-qauma ka kaum al-kafirina. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu meneraskeun kana bahasan anu kamari masih ngeunaan masalah sedekah. Kamari ge tos diuningakeun yen sedekah teh bisa jadi sia-sia saupamina dituturkeun ku agul sareng ku nyeri da matak ditampina infak sabilillah matak dilipet-lipet ganjaranna teh upami tara disebut-sebut tara diagul-agul kumawana nepi ka nganyerikeun kanu nampina dikiatan deui di dieu ya ayyuhallazina amanu dipeupeujeuhanan ka jalma-jalma nu ariman. Kamari mah umum teu nganggo ya ayyuhalladzina amanu dina hartos nami-nami sedekah mah nya benten sareng ibadah nu sanes. Aya jalma kafir salat jelas ditolak moal aya efekna keur manehna. Aya jalma kafir puasa moal aya efek naon-naon keur jalma eta. Tapi lamun jalmi sanajan kafir heg rajin sedekah barang bere aya manfaatna. Disebut bageur teh ya bahkan mungkin bisa menang suara tina ladang kabageuran bagi-bagi na teh gitu. Aya ka manfaatna. Nah, nu mawi di dieu dikiatan deui khusus keur jalma nu ariman sing eling ka hade la tubtilu shadaqatikum. Maka kusabab tos digerona jalma nu iman berarti geus berkaitan kana hukum. Ari hukum aya anu sah lawan sah nyata batal. Sedekah ge sami aya sah itu aya nu batal. Nah batalna sedekah teh nyaeta ku tadi teh ya bil manni wal adha. Nyata sok disebut-sebut jeung ku nganyeri tah keur jalma nu ngaku iman mah eta teh sajabati matak ngagugurkeun kana kepercayaan manusia ternyata kana pahala ge berpengaruh keur jalma nu iman mah da geus poe pahala mah keur jalma kafir mah moal meunang. Ya. Ayeuna jalma kafir gitu. Masihan sumbangan. Geus mere sumbangan teh tuluy wah diumum-umum di beja-beja urang tas mere anu. Maka nu tadi na efek tina ladang bageur teh tadina mah ku Allah tarek dibikeun. Maneh tarek disebut jalma bageur ku jalma loba teh. Tapi gara-gara ku nyebut-nyebut, maka efek duniawi na ge teh dipasieun ku Allah teh. Kitu nya, alka jadi kareuheuleun keur kafir teh. Tah keur jalma nu mukmin mah ku disebut-sebutna teh sanes ngan saukur efek duniawi, tapi di akhirat ge jadi batal dipaparin naonna pahalana. Da geus boga si kafir moal dibere pahala sing nya mere miliaran ogenan moal dibere ganjaran eta we unggul balasan duniawi gitu. Tapi lamun tos aya manni wal adza dunya akhirat kantenan moal kapendak.
tah perumpamaan saupami urang cenah ogenan mere sodaqoh kari-kari katumpangan ku hayang disebut-sebut itunya disebut-sebut diagul-agul atawa sodaqoh bari jeung nyeri kanu diberena kamun pakalehna eta teh cenah saur Allah mah kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas sarua bae hukumana keur jalma-jalma nu daek infak daek sedekah tapi hayang katingali ku manusia alias katumpangan ku sifat ria. Henteu abi mah nyebut-nyebut mah kitu ngagul-ngagul mah henteu nganyeri mah ngan aya patekada dina hate hayang dieuleuhkeun. Eta bahasa Sunda euleuh itu tina ilah hayang diagungkeun itu nya hayang dieuleuhkeun hayang diagungkeun hayang diistimewakeun itu ku jelema yang katingali maka sami bae ya. Sanajan teu disebut-sebut sanajan teu nganyeri tapi kolbuna ieu mah ngomong mah henteu nyebut-nyebut henteu ngan mere sedekah dina kolbu hayang kaeuleuhkeun ku jelema henteu disebut mah ieu mah nganyeri henteu kan keur jalma nu iman mah aya kadituna hade cenah misalkeun maneh teh nganyebut mah henteu jiga si kafir nganyeri henteu jiga si kafir tapi jalma nu iman hati-hati ta qalbu dina hate urang mere teh hayang kaeuleuhkeun ku jelema dina hate teu diucapkeun teu nganyerikeun teu ngan dina hate hayang kapuji ku jelema itunya wala yu'minu billah bukan berdasarkan karena iman ka Allah merena teh ya sedekahna teh lain karena Allah wal yaumil akhir lain kang jang bekal akhirat lain setan itunya tapi aya dina hate saeutik hayang kapuji ku manusia tina ladang sedekahna teh kumaha cenah nu kitu teh huwal munafiqu munafik cenah eta teh ya munafik cenah keur jalma nu iman tapi barang bere osok sedekah osok tapi dina hate hayang kaeuleuhkeun hayang disebut jalma anu bager hayang disebut dermawan gitu ada teh munafik kan munafik teh kabagi duanya aya munafik amali aya munafik dini. Ari munafik amali mah dia itu orang Islam cuma amalan terkadang henteu mulus karena Allah itu dina amalna teh nah itu disebut munafik amali. Aya dia munafik dini ta munafik dini mah yang jelas-jelas terancam innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ai munafik dini mah dia memperlihatkan seperti orang Islam jika nu nya tetapi hatinya dia kufur sapertikeun saha sana mina teh anu gembong munafik teh di tas sapertos penjalmi eta lah gabung ke kaum muslimin Abdullah bin Ubay ya juga si Abdullah bin Ubay eta gabung ke pasukan Islam ternyata pedah we hayang jadi pejabat eta da ternyata gabung ke Islam sate keur jeung Islam da balik ka imam mah salat hanteu ka Muhammad keheul kitu ka sahabat ngamusuhan eta mah kalebetna munafik dini munafik agama. Urang lamun misalkeunna barang bere sedekah hayang kaeuleuhkeun henteu ari nyeri mah henteu disebut diagul-agul mah ngan dina hate hayang disebut bager hayang disebut dermawan eta kalebetna munafik amali kitu nya Islam maneh teh iman mah henteu kaganggu mah ngan wayahna eta teh kamasali sofwanin alaihi turab da kadituna mun maneh teh eling-eling teu diberesihan hate eta riana teu dileungitkeun nya sedekah urang katumpangan ku rasa hayang dipuji ku batur eta amalan teh sapertikeun sofwanin alaihi turabun fa sabahu wabil jiga batu anu lemes jiga batu akik kari-kari dina luhureun batu teh aya debu aya taneuhan brog we aya wabil aya hujan badag wabil teh brog hujan gede
maka pasti cenah ge eta teh fatarokahu solda nu tadina eta batu kotor aya taneuhan teh kusabab aya hujan badag leugit pan taneuhna teh bersih leuning teh aya naon-naon. Gambaran jalmi anu kaentreupan ku riya, kaentreupan ku munafik amali dina sedekah ayang kaeuleuhkeun ku manusia jiga kitu. Barang berharga ari sedekah teh jiga batu akik gitu. Deureuk ku manehna teh kitu eta sedekah teh kaentreupan ku riya, kaentreupan ku hayang dieuleurkeun ku batur dina hatena hayang aya midua ti Gusti Allah lain milari ridho Allah. Maka cenah eta ladang amalan anu ngahaja ku manehna najan miliaran ogenan leuning we bersih kitu teu aya la syai'a alaihi. Moal aya naon-naon. Surah Allah layak diruna ala syai'in mimma kasabu moal cenah moalnya aya ngadatangkeun kana perkara kahayang mah hayang aya pahala sugan bakal kateang di akhirat moal pongan saha dina hate hayang kaeuleuhkeun ku manusia. Pan ari riya teh disebutna teh syirkul asghar. Insyaallah ke kurang diguar secara khusus lah. Ai riya teh naon sababna terapi sareng-sareng kantana ke urang di guar. Bagaimana bahayana riya dina naon wae entrepna riya teh insyaallah urang guar. Jadi mumpung kaguar urang pilari dina kitab khususna dina kajian tasawufna. Sapertos kamari dina ngabahas kautamaan sedekahnya langsung dibahas dina fadilah sedekah. Ieu enggak masalah nu ngabatalkeun kana sedekah di antawisna nyaeta aya riya. Ke urang pilari naon nu dimaksud ku masalah riya, bahayana riya teh naon bae. Nah jadi kitu nya simpulna dina ieu ayat upami urang sedekah kalebet kana ibadah nu kumaha bae upami kaentreupan ku sifat riya maka leungit cenah moal aya naon-naon nu kapendak jaga di akhirat lir ibarat batu anu lemes katumpangan taneuh reg hujan badag leungit eta ti naonna ti taneuhna. Jiga kitu amalan nu kaentreupan ku sifat riya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah teu nuduhkeun ka kaum-kaum anu kafir. Ari kafir teh anu menutup diri tina kebenaran. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Urang tingali nya karena masalah riyana. Nuka hiji ieu penting margi urang sakedap deui bade ngalaksanakeun ibadah saum. Ibadah yang paling istimewa, yang paling sulit terkena sifat riya salerosna. Salat mah tiasa riya. Sedekah kan tenan, babari bisa meunang ku riya. Tapi ibadah saum mah insyaallah margi teu katingali sih. Nu saum jeung nu teu saum teu katingali, beda nu salat jeung nu teu salat kan. Katingali rigigna. Juga nu puasa mah katebak angin geuleung gitu nya. Itu biasa wae. Mawing ke ibadah yang paling istimewa tapi tidak menutup kemungkinan kayak aya kitab khusus di Tasfiyatul Qulub aya anu lebih detail masalah riya. Ai riya teh cenah naon? Talabul manzilati fi qulubin nasi bi iraatihimul khisalal mahmudah. Ai riya teh mencari kedudukan di dalam hati manusia dengan cara memperlihatkan perilaku yang baik, perilaku yang terpuji. Hayang mencari kedudukan di dalam kalbu orang lain dengan cara memperlihatkan. Nah, riya itu kena roa. Payung katingali sae di payunan batur. Eta namina riya. Jadi bukan tujuan untuk mencari keridhaan Allah.
Dawuh Allah dina surah Al-Kahfi ayat 4. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan liqa, bertemu dengan Tuhannya, barang Allah, falyamal 'amalan shalihan, syarat namun hoyong pendak jeung Allah di sawarga sing daek beramal kalawan amal anu soleh. Tuluy kadituna wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tong musyrik dina ibadah teh nya ngaduakeun Allah kana naon bae. Jadi riya teh musyrik. Dipangna riya sangat berbahaya, margi aya dosa nu moal dihampura ku Allah nyaeta musyrik. Sanajan riya mah disebat teh musyrik asgor, musyrik kecil. Isor Kanjeng Nabi teh inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor. Nu paling dipikasieun ku kaula kamararaneh teh ngalakukeun syirik leutik. Isor Kanjeng Nabi teu salempang Kanjeng Nabi ninggalkeun kaum muslimin, ninggalkeun para sahabat, balik deh karena musyrik gede, nyembah karena berhala, geus teu melang lah. Sabab geus diberikan penjelasan secara logis, penjelasan yang luar biasa oleh baginda Rasul, sehingga teu aya lah saeutik kahariwang Kanjeng Nabi sieun teuing sahabat balik deh nyembah, henteu teu aya. Tapi justru anu dikhawatirkeun ku Kanjeng Nabi teh sieun teuing maraneh kecap maneh teh ka para sahabat loh, jalmi-jalmi nu saruci ya. Kapayuneun para sahabat sieun teuing maraneh teh ya, terjerumus karena musyrik asgor, musyrik kecil. Wa huwa ar-riya, sieun maneh kaenteupan sifat riya. Ieu teh payun para sahabat teh jalmi-jalmi saroleh, jalmi suci. Urang memeureunnan lalab riya teh suga. Ieu ka para sahabat geus dipikamelang. Sieun teuing aranjeun terjerumus karena riya. Saterasna Kanjeng Rasul nyarios, yaqulullahu yaumal qiyamah lil murain. Allah ngadawuh dina dintenan kiamah ka jalma-jalma nu sok raria dina amalna. Idza jazallahu nasa bi a'malihim, ketika Allah membalas amalan-amalan manusia. Saur Allah teh idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Jong indit maraneh ka jalma-jalma nu anjeun baheula riya ke di dunya. Maneh salat hayang kapuji ku mitoha teangan sia ladang salat maneh jung susul tu mitoha anjeun. Maneh misalkeun ana zikir hayang kapuji ku jalma-jalma jung teang. Maneh puasa, maneh sedekah jung teangan ku maneh ganjaranana jung butuh. Pangduru hal tajiduna indahum jaza. Sok perhatikeun, tingalikeun, bisa kitu mere balesan ayeuna. Itu tah. Jadi diwawadian ku Allah dina hadis qudsi. Isukan teh jalmi teh ditantang nyokop bae butuh ganjaran ti jelema memarukan rek bisa mere balasan. Itu di ditu di akhirat moal tiasa. Nah, ieu hadis teh riwayat Imam Ahmad, bahkan wagoiruhu ya salian Imam Ahmad ge sami. Sifat riya mah cenah ge kangge terapina sangat-sangat sulit. Dina kitab Tanwirul Qulub yahtaju man yuridu at-takhalliya min hadzal wasfi adzamimi ila syaitin kamil. Nah iya. Jadi kerjalmi anu hoyong ngosongkeun tina sifat riya ieu mah betul-betul membutuhkan syaihun kamil, guru nu sampurna. Nah istilah thariqah mah disebat mursyid. Pami dina surat Al-Kahfi aya bahasa waliyam mursyida, anu bisa ngabimbing ngabersihkeun teh nyaeta bimbingan wali mursyid. Kenapa? Yafna ikhtiyaruhu fi ikhtiyarihi, tapi larian guru anu anjeun teh geus kumaha itu we segala rupa ge. Jadi sanes-sanes kan saukur guru upami dina proses kenabian mah kan aya yu'allimukum wa yuzakkihimnya.
nya ngajarnya ngabersihkeun pilarian guru anu bisa ngajarkeun jeung bisa ngabersihkeun mursyid teh anamina hatta yasiru bihi fitorikil goibi sehingga eta jalmi teh bisa lempang dina jalan goib. Maksud jalan goib teh kan ieu teh perjalanan pembersihan gaib, ikhlas, tawakal, naon deui sabar. Itu kan goib teu katingali atuh. Abi mah ikhlas teu katingali teh ikhlas teh hanteu. Abi mah sabar gitu kan. Nah, itu kan khusus yang mengetahui itu kan seorang mursyid, wali yang mursyidan utas ku Allah dicaangkeun qalbuna. Wa yusiluhu ila hadrati rabbih azza wa jalla. Jeung bakal ngawusulkeun eta guru mursyid teh dugi usul ka Allah taala. Annaman lam yasluk at-tariqa la yasihu lahu ghaliban dukhula hadratil ihsan. Jalmi anu teu ngambah kana torekatna, teu ngambah kana perjalanan ieu tasawuf mah la yasihu lahu ghaliban dukhula hadratil ihsan. Moangnya dugi cenah keumumanna rata-rata. Ya bahasana goliban henteu sadayana misalkeunana maneh mah teu asup kana tarekat kana moal wusul ka Allah henteu goliban bahasana. Kembali kana bahasa tarekat kita kembali kana kajian azkiyah. Jadi bukan tarekat harus dipirungkulnya. Thariqah itu adalah amalan yang digurukeun anu dilaksanakeun secara konsisten teureun-eureun itu thariqah. Udah kamari gini ku cara sedekah teh ya, ku cara dengan bimbingan guru tapi sok maneh mah sedekah, sok maneh mah sholawat, sok maneh mah maca Quran, bisa sagalanya dipakai thariqah. Nah, di antawisna ieu keur cara ngabersihkeun sifat riya mah upam menurut Tanwirul Qulub hanyalah dengan bimbingan seorang mursyidnya sehingga orang tiasa lebet karena makom ihsan. Ari ihsan pan saur Kanjeng Nabi antabudallah ka anaka taroh anjeun ibadah teh jiga dipencerong ku Allah. Jadi teu katingali mencerong jalmi itu peduli lah. Rek ditempokun ku cakak ditempok kucing geus teu paduli. Ngarasa diri ditinggalina ku Allah gitu. Tah hayang muncul hayang herang mengkristal sifat ihsan eta sehingga leungit sifat riyana ieu peryogi bimbingan seorang mursyid. Terutama nya kusabab ari lalawana riya teh ikhlas maka terapina teh kalimatul ikhlas nyata la ilaha illallah. Ieu pentingna urang ngagurukeun la ilaha illallah di dinya. Riya mah hese cenah kenannya ngaleungitkeunana aya we hayang ka alam ku batur, hayang ka euleuhkeun ku batur. Eta teh ala leuntreup wae. Upami teu kitu cenah genan tidak ada usaha untuk pembersihan bahwa waqifun fi ibadatihi ma'an nafsihi. Engke teh moal leungit ngarasa ieun diri teh ibadah ladang urang. Wa ma'al khalqi jeung moal leungit tina cacampuran jeung manusia kacampuran deui gitu nya. Ibadahna sagala rupanya kacampuran deui karena makhluk teh aya we deui aya deui. Ieu pentingna urang bimbingan seorang mursyid nya. Tapi upami orang tos lebet cina dakhala hadratal ihsan, apabila kita sudah mengkristal keihsanana la syahida annallaha ta'ala wal fa'il lila mangke bakal ngarasa da ieu teh Allah nu ngagerakeun ge namun kudu agul. Sapertoskeun layar tancap ya. Dulu sok aya layar tancap. Layar tancap kan cuma layar putih bersih. Maka ketika disorot oleh proyektor, bray aya bintang film geulis di dinya teh. Nah, maka si layar ulah ngarasa urang geulis. Urang ngarasa aing teh geulis ya. Da anu aya dina layar mah cuma gambar. Cuma aya gambar nu dipantulkeun dina proyektor ka manehna. Kitu tah. Di dia oge kitu cenah. Al-fa'ili jami amali khuluqan wa ijadan wa mabaq ila anal fi'lal musnad ilaihi majaron li ajli qiyami bil hudud. Si layar aya gambar awewe geulis, kok ngarasa geulis maneh layar? Nah,
Da geulis teh ta layar katingali geulis ku penonton disarurakan bik gini ngai baheula masuk kita anu geulis teh disarurak nya ningali kana layar tong ger da manehna mah disurakan teh pedah we aya nu nyorot ti dieu tina proyektor gitu. Da geuning buktina proyektor ditutupan mah gabelag bae ngagebleg eta mah naon mah layar bodas eueuh nanaonan tadi dieu genan hei jalma cenah genan rek maneh bisi boga kalakuan alus aya pujian aya kumaha eta teh sabenerna pedah we ku Allah keur nembongkeun sifat jamaliyah Allah keur nembongkeun kakawasan yen Allah teh bisa nyiptakeun kasayan ngan disorotkeun kana awak maneh jadi anggap lakuna mah Allah ieu teh gitu jadi teu meunang agul ya urang bisa kieu bisa kumaha bisa sedekah bisa kumaha iya eta mah nya damelan Allah ngan peda disorotkeun ka urang tong diakui atuh tong pede nih kumaha diaku gitu nya teu kenging cenah eta teh nah eta istilah nu disebut ria teh ya jadi ngarasa sagala hoyong katingali ku batur digaya-gaya segala tah ieu teh sifat ria teh yuhbitul amal lamun aya jalmi kaentrepan ku sifat ria eta teh ngabatalkeun cenah ngalebur kana pahala eta amal. Bahkan aya hadis Kanjeng Rasul, "Annaman amila min hadhil ummati amalal akhirah." Saha jalma nu beramal ti ieu umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi nu diamalkeunna teh amalan akhirat. Salat, baca Quran, zikir, jeung sanesna. Tapi li dunya urusanana teh hayang demi dunia, palaisalahu fil akhirat min nasibin. Maka wayahna akhirat moal dipapari naon-naon kitu nya. Aya bagean wayahna. Urang berjamaah karena hayang dieuleugkeun lah segala kitu hayang ku manusa we yang katingali soleh kumaha. Man tazayyana bi amalil akhirah sajalma nu ngagiginding karep ku amalan akhirat wa huwa la yuridu padahal mah teu hayang ieu teh kikian teh. Ini ke pengajian sebenarnya teu hayang aing kikian teh. Mun lain jadi pejabat, mun lain jadi ketua MUI mah aing lah ngajedog. Eureun mah jadi ketua MUI na moal aing ka pengajian ge. Model kitu. Jadi beramal akhirat teh la yuridu da teu hayang ieu sebenarnya mah. Pedah we ku urusan dunia keneh ku kapangkatan dunia kepentingan dunia misalkan anak. Walayat lubuha nya henteu ngahaja-haja neneangan amalan akhirat teh lu'ina fis samawati wal ard dilaknat di langit di bumi sadayana makhluk Allah nu aya di langit di bumi sadayana ngalaknat tah jalma nu kikituan teh la yaqbalullahu amalan fi misqala habbatin min khardalin min riya Allah tidak akan menerima amalan apabila di dalamnya aya sakeprul ria itu cenah geuna ria teh kabagi dua cenah ge ala dorba ini aya ria anu murni nu meles eta mah nyata hayang naon eta ayurida bi amali akhir apa dunya jadi ku amal akhiratna teh hayang dunya we mungkul eta mah jadi ria anu murni ya teu kacampuran jadi saya mah ngalakukeun amal akhiratna teh karena arah-arah dunia yang kaeuleukeun ku jelema we lah sugan hayang pahala henteu urang mah kitu nya pedah we ada sesuatu eta mungkul aya deui ria campuran ria utahlid disebutna ria tahlid mah nya sebenarnya mah yang akhirat sih akhirat hayang ieu teh tapi da dipuji hayang ternyata dua nanage muhbitun lil ajri nya kabeh genan ngalebur kana ganjaran boh anu meles dunya atawa campur akhirat jeung dunya araya gitu eta sadayana genan ya dicacat ku agama. Jadi upami dina tanwirul qulub mah solusina teh mung hiji janten kedah ngagurukeun kalimatul ikhlas. Ngagurukeun kalimah thayyibah la ilaha illallah karena aya deui cenah iwati eta ilahna dileungitkeun ilah salian ti Allah kedah dileungitkeun. Nah upami ieu hiji deui kitab tasbihatul qulub ieu kitab langka Mang Tata paling langka ya sim goreng pesen ti kawit lebet kuliah dugi ka beresna
Jika mendak-mendak hiji nu biasana sok meser kitab di toko Bogornya. Gaya 2 tahun abdi naros mendak-mendak ya di Jombang bari hiji-hijina. Di Jombang. Nah, upami di perkuliahan mah aya nu disebat naonna teh ikhtisorna ieu. Ari itu namin asli nama tasfiyatul qulub atau upami ikhtisorna mah namina tazkiyatun nafs. Ikhtisorna mungkin penasaran hoyong anu lebih jelas, lebih rinci, tayu namina tasfiyatul qulub. Nah di dia langkung detil deui. Jadi penjabaran naon aya ria, kumaha dalilna ria tina Quran sareng hadisna. Terus apa yang menyebabkan ria, dina naon wae ayana ria, darajat, rukun ria ya ya. Aya rukun nya jika salat. Rukun ria. Nah ya itu. Sapalih orang di luar. Bahayana orang kedah leres-leres ngajaga hate. Jadi anu pangheulana ditinggalikeun teh nyaeta dalil dina Al-Qur'an. Anu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Salat bisa tertolak, salat moal kapendak jika tadi taneuh nu aya dina batu anu lemes, leungit ku hujan, lamun salat urang aya ria. Maka salat urang moal kapendak di akhirat. Moal aya salat. Moal catatan lamun urang ria, hoyong katingali ku batu. Terus dalil nu kadua sami nu tadi surat Al-Kahfi, dalil-dalil anu sanesna seueur. Langsung kana hadis Kanjeng Nabi nu inna adnariya syirkun, paling rendah derajat riya teh angger musyrik. Ya, angger musyrik. Jadi misalkan anak urang hayang kapuji ku jalma loba jeung hayang kapuji ku jalma saurang, angger musyrik kabeh ge. Musyrik cenah teh ulah. Kan sirkul asghar keneh. Sirkul asghar. Aya bedana lah. Man amila amalan usyrika fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu wa ana bariun. Saha jalma nu beramal tapi musyrik saya eta mah aya karna salianti kuring. Fa huwa lahu kulluhu eta mah qoplah manfaatna jang maneh di dunya. Wa ana bariun urang moal hubunganana jeung salat maneh. Hubunganana jeung sedekah maneh, hubungan jeung puasa maneh. Wah, urang mah kaitanana sanajan eta teh parentah kami. Ya. Wa ana agnal agni anis syirki. Kuring mah geus lulubaran ti maneh. Maneh salat betul hubunganana jeung urang da bongan kacampuran ku ria. Allah teh kitu. Paling dipikasieun cenah ge inna ahwafa ma akhafa alaikum syirkul asghar qalu wa syirkul asghar ya Rasulullah ria. Tadi teh yang paling aku takuti lain syirik gede lain tapi cenah syirik leutik nyaeta ria. Terus hadis anu panjang ya Kanjeng Nabi duwi ka nangis ngadugikeun kuring teh sieun cenah tumiba ka umat kami kasyirikan. Innahum la ya'buduna sonaman. Ih geus teu nyarembah kana patekong cenah umat kami. Wala syamsan moal nyembah kana matahari, wala qamaron kana bulan moal nyembah, wala hajaron kana batu moal umat kami. Tapi walakin yurauna bi a'malihim. Raria dina amalna. Dugi kana bari nangis eta ngadawuhkeun. Sieun cenah umat kami terjerumus kana musyrik eta. Di hukuman musyrik lamun urang ibadah hayang kaeuleuhkeun katingali kudu sanes. Terus aya nu terkenal anu disebut hadis Muad bin Jabal teh anu amalan naik ka langit kahiji dibebeutkeun naik ka ambil kado dibebeutkeun. Gara-gara amalanana kacampuran kuria teu dugi ka Allah. Ya, aya staf khusus anu ngajaga tentang ria. Amun kacampuran kuria tos moal dugi ka Allah. Numawi dari awal ketika kita melaksanakan ibadah sholat dina doa iftitah dikuatkeun ka cida kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta teh keur nguatan kalbu urang sakan ulah-ulah kacampuran bahkan ka urang mah nya ku para nahdiyin diusolian sagala bakat hayang ikhlas eta teh
usolli fardhul maghribi salah rakaat musafir lillah tuh aya lillah di awal tadi gitu supaya betul-betul leungit lah karena anu sajana bisi urang rek inditna aya ka tenteurepan kuria asup ka masjid aya ria gitu maka begitu orang usolli teh bari niat ngabersihkeun lillah laras-laras karena Allah langsung takbir Allahu akbar tah eta teh keur ngaleungitkeun yang kecil ya jalma leutik segala Allah yang maha besar diwitian ketak ya nah cenah geuna naon wae nu matak tumiba ya aya kitab Tasfiyatul Qulub teh kajian wajib dina psikologi Islam ya. Kuring kan dina psikologi Islam lebetna. Kajian wajib upami ti barat mah orientalisme disebut teh mistisisme. Jelema teh dicana mempelajari ilmu anu teu kadeuleu gitu. Nya mempelajari ikhlas, yakin, mempelajari riya, anu teu katingali wungkul. Sehingga disebut teh ilmu mistis cenah ge urang barat. Mempelajari ilmu yang tidak nampak. Kajian psikologi. Nah, ria teh cenah ge seueur rupina teh. Nu kahiji di antawisna ria dina jihad badan. Ini dia ya. Wa dzalika yakunu bi idharin nahwul wasofar. Kadang-kadang jalmi teh memperlihatkan tungkul di paeunan jalmi teh. Atanapi muka pucet gitunya. Supaya ada kesan yang ieu jalmi teh tukang tahajud kurang sare ada gitu cenah genan nya aya nu tungkul wae tungkulna teh lain karena ngajaga tina haram tapi hayang disebut apik ieu kolbu ya kolbu tungkul gitu katingalina tara seueur barang tuang saalir tapi dina hate lain karena leres-leres hoyong ngaraksa diri hayang hampang ibadah hayang disebutkeun api misalkeunana itunya tas isu syari nya buka rarusut cenah hayang naon eta alas tigroki waqti bil ibadah geus teu merhatikeun kana penampilan aing mah geus teu hayang ngagolep geus teu hayang nyisiran ieu kolbu urusan kolbu ya ari anu leres-leres mah kumaha nya kituna teh leres kitu lempeng eta mah nya kantenan sae nya ieu mah kikituan gitu tapi hayang disebutna teh gitulah hayang katempo ahli ibadah terasna teh amaratun fil jabd nya ieu teh hideung dina tarang haja dililakeun ame hideung dina tarang urang disebut ahli. Nah, dina badannya ternyata bisa nimbulkeun sifat riya cenah ge kitu nya. Kitu cenah geuna. Keur ahli ibadah tanu kararitu. Teras keur ahli dunya sabalikna cenah riyana teh ku cara nembongkeun bercahaya non glowing, eta teh bisa disebutkeun riya. Nya hayang katingali wah di payunan jalmi upami keur ahli agama mah tadinya mengusut biasana kitu tarik keur ahli dunya mah riana teh kitu hayang glowing hayang katingali ka taksir ade lah urusan kolbu jadi upami urang bade dangdos nya bade kumaha ningalikeun yen urang teh titipan ti Allah tah ieu ya urusan psikologinya urusan jiwa urusan kolbu aya anu ngagaya diganjar aya anu ngagaya digenjer aya nu dangdan teh meunang pahala aya nu dangdan justru disiksa jadi kumaha niat eta teh aya nu ngusut diganjar aya nu ngusut diganjar sarua gitu jadi dina babriat dina penampilan aya deui arya ubizai wal hayat ya dina pakaian misalkeunana nah ya. Keur ahli agama misalkeunana cenah tah birisa sati siap ngangge pakaian anu sangat sederhana keur ahli agama ya keur ahli agama nya tuluy itraku rosi tungkul lisakinati karena hayang disebut jalmi tenang gitu ya
Wa ibqau asari sujud tadi teh nya ngantep tapak sujud mika tempo tukang ibadah gitunya. Ras walab sur murqiati wa qasril kam nya ngangge pakaian anu kasar hayang disebut jalma tasawuf gitu. Nah. Anapun ahli-ahli dunya paruyahum bisiabin nafisah make pakaian anu gaya. Tutungtungna mah kieu. Make pakaian sederhana hoyong ditinggali misalkan ahli rada ahli akan agama lah ajengan mun urang misalkeun nasim kuring lah cek batur mah tukang ngobrol dina agama. Ya. Make pakaian sederhana dina hate hayang disebutkeun ajengan sederhana eta ria. Make baju nu aduh anu alus sakalian. Ame katempo kumaha? Katempo batur ajrih gitu tanya disebut Habib. Nah, eta geus beunang deui kuria. Jadi sanes ku penampilan tungtung nama. Ya, gaya ku gayana aya gaya nu diganjar, aya kusut nu diganjar sabalikna aya gaya nu disiksa, aya kusut nu disiksa. Jadi penampilan sederhana ya sing sesuai dengan hati memang urang malah hayang kieu. Ulah lain hayang disebut anjeunna mah sederhana, tah hayang disebut tawadona, tah eta geus salah. Silakan rek berpenampilan arek kumaha bae da ieu mah urusan hate. Tadi gen anda mistisisme teh cek urang baratkeun anda lain ngukur kana dohir ieu mah. Aya deui riya teh cenah bil qaul tina omongan. Paminhu riya'u ahlil wa'di wa tadkir di antarana riya'na para ahli penceramah. Ada cenah genan ceramah. Anutku bil hikmah, ia berbicara dengan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara dipilihan supaya raoseun kadangu kuno sanes. Berbicara dengan bahasa mutiara itu silakan, tetapi kolbu Anda jangan sampai menata lisan itu karena menginginkan pujian, tah eta nu lebet kana riyana. Ya. Hayang kapake mih kaondang deui misalkeun nata jiga kitu nya. Wahid bil asar ngapalkeun asar-asar sahabat, asar-asar anis solihin ti jalma-jalma soleh diapalkeun aya kata-kata nu ieu diapalkeun. Ade teh geus beunang ku riya cenah kina. Ya, digaya-gaya sapertos kitu. Wa tahriku syafatain bidzikri ngajak keur riungan teh. Sepenuh tah singkat tinggali lisan teh keur bergerak keur dikir. Ya. Ulah eta teh hate gitu, hate. Ari ngagerakeun lisan dasar Kanjeng Nabi teh lisan sing dugi ka baseuh kunaon lain ku kowe ku zikir ka Kanjeng Nabi teh sing loba dikir tapi sing baseuh lisan teh ulah cicing bae kitunya sing loba dikir kan kade tata urusan kolbu ya pedah ge gituan teh hareupeun batur batur mengajedog teh kikituan itu kunyam-kunyam tuh kitunya pedah we aya batur itu kikituan teh nah eta ria ngaranna. Iya mah hareupeun batur da geus refleks eta mah geus kitu bae kaayaanana eueuh batur ge kitu bae mah coblak sorangan eta mah tah eta mah sae atuh ari kitu aja nya dikirna gitu pas istiqomah rek aya rek henteu aya deui cenah riya bil amal nya riya bil amal contohna kumaha itolatul qiyam bi salat lila nangtung dina salat teh nah ulah kudu tapi kolbu Anda, kenapa Anda lila dina ngadegna? Nah, pedah parentah ti Nabi atau parentah tina hawa nafsu? Mun beunang tina parentah nafsu, mah geus lapur salat eta. Tapi lamun lila ngadegna karena parentah ti Kanjeng Nabi, oh super atuh salat gaya katidak. Wa taksiru sujud wa tatwilihi nya. Ngalilakeun sujudna lila, rukuna lila. Nah ngalaksanakeun parentah Nabi atau parentah nafsu eta gituan teh. Bisa beunang ku riya eta kahade. Nya. Atanapi naon? Sami lah. Nah saumna, nah perangna gitu nya jihad, sedekah. Sanes kantenna. Saupami aya karenteg dina hate kitu nya hayang ka euleuhkeun ku manusa. Sadayana piwarangan Nabi eta teh. Nyeurkeun sujud, ruku dililakeun, nya ulah luak lieu.
tungkul sing ajrih ka Allah parentah ti Kanjeng Rasul tangan eta kalbu maneh eta bener karena eta tanapi karena hayang kaeuleukeun ku jalma dan tos eta teh bahaya mun urang salah aya salah di dinya. Nu terakhir nu kalima muncul naria teh cenah bikas roti fil ashab di antawisna ria teh loba babaturan komo lamun urang boga kenalan jeung pejabat itu nya pas seueur-seueur ashab balad gitu nya awan bikas roti talamid santri gitu nya loba santrina tuh katanya negara teu eta santri abdi ada eta cenah anak buah urang eta si eta teu nanyakeun teu naon dikaluarkeun dibahasakeun ungkapan seperti itu ya. Ari ditaros mah nya mangga atuh ari eta manawi santri ti ditu oh mohon kudu disumputkeun lain ulah udah pika kitu mah teu ngaku murid gitu misalkeun ieu mah teu ditanya tenan punten tah santri abdi sina kalalebet aduh eta kahade gitu nya di Siti Soledad eta hatena tahu gitu eta cenah anak buah urang kade eta aduh eta teh cenah bisi kahade beunang kuria diperyogikan mah ditaros mangga we dugikeun eta cenah gana di antawisna jadi tempat-tempat ria di mana aya rukun ria tah rukun lain syarat kan da teu disyaratkeun kieu rukun naon rukun ria teh hiji muraabih teh nyaeta naon nu dipake riana di antawisna taatan itu bisa dipake ria aya sabarahatan rukun dina taat ya, darajat seueur aya 3 nu kadua rukun ria teh muraili ajlih ya jadi lamun tadi mah misalkan ana rukun muraabih mah salat puasa tanapi naon sedekah eta muraabih disebatna aya dia muraali ajlih aya muraali ajlih mah hayang pangkat hayang loba duit hayang naon da gitu hayang dia disebut umitoha yang naon eta muraali ajlih sebatna aya dia rukun nu katilu teh qasdun nafsir ya darajatahu derajat tingkatanana nu terakhir ilajur riya bagaimana terapi supaya orang terhindar tina sifat riya seueur dia terapi jadi sanes upami dina tanwirul qulub mah cekap ku ngagurukeun dzikir la ilaha illallah intina mah eta upami dina ieu mah upami ti dieu mah memang di awal mula ya di antawisna al ilmu kudu apal ilmuna heula teras kedah kuninga karena nanti al amal wadaw izalatir ya bil amal ya jadi ulah aya gawe capek kita pakai pikiran eta tadi dina kajian psikologi kan gitu silahkan Anda pikirkan seandainya Anda bekerja tetapi sia-sia dari pekerjaan itu tas berpikir jangan naon atuh dipigawe ari sia-sia mah semacam itulah ya terapin sanes faktos kumaha lamun misalkeunana tarku taat khaufan minaria aya jalmi teu kunaon teu pangaosan aing sieun ria dah gitu kunaon kang tara berjamaah sieun ria aya bahasa kitu nya sieun ria jadi urang teh henteu tuh i'lam anna minan nasi man yatruku ta'at khaufan min ayyakuna muraiyan sing apal cenah anjeun di antara manusia teh aya nu ninggalkeun kataatan karena sieun terjerumus kana ria kumaha eta teh alus jadi rek berjamaah mung orangan di ieu mah aing sieun disebut soalim lah sieun kumaha nah kan bisa ikhlas wa dzalika ghalatun muwafaqatun lisyaiton itulah memang kahayang setan ami ninggalkeun syiar Islam ulah arek kita sieun anu tungtungna parentah Rasul teh ditinggalkeun justru itu bisikan daripada setan panjang babaranana lah mudah-mudahan ada ieu teh penyakit anu paling
mudah, setiap orang juga pasti memiliki, yang memang sulit untuk dihilangkan. Mudah-mudahan orang dipaparinan ku Allah keikhlasan. Berat eta teh ikhlas. Mudah-mudahan sing ari ikhlas dina ibadahna istiqomah sareng nikmat ngalaksanakeunana. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.